Kejadian ieu kaalaman ku kuring masa kuring milu mantuan digawe jeung ua ngecet imah di daerah Pangalengan. Nya imah anu dicet teh lain imah anyar, tapi imah anu geus kebeul. Tayohna eta imah sigana wae umurna geus lila. Da katempona mah siga bangunan tinggal zaman Walanda. Imahna cukup gede, malah moal anggeus ku sapoe ngecetna oge. Karena samingguan mah kudu beresna oge. Di eta imah teh kuring jeung ua duaan. Dari nubogana mah urang Jakarta. Nya ari ku nubogana eta imah teh ukur dijieun pila jang paniisan. Jang, kira-kirana wani lamun ditinggalkeun ku ua di dieu nyorangan. Sabab ua ya cokoteun heula di imah, anu tinggalkeun. Mangga wa siap. Pake jeung wantun sagala tua ah. Nya ari kitu mah bare kadon mulang heula atuh ka Bandung. Pas sore ua nyarita kitu teh. Nya harita mah beurang keneh. Kuring ngarasa wani ngadon nyorangan di eta imah oge. Kuring ditinggalkeun ku ua nyorangan di eta imah. Waktu teu karasa nyerele ka peuting. Kaayaan di eta tempat jadi beda ari peuting mah. Kuring jadi ngarasa keung jaba sorangan deui. Kuring kaduhung daek ditinggalkeun ku ua nyorangan. Da geuning peuting mah karasana eta imah teh asa serem. Katambah eta imah teh nenggang jauh ti imah tatangga. Nyerelekna waktu teu karasa. Kaayaan di luar imah beuki poek mongkleng. Di imah asa beuki tambah keung. Jeung ngadadak kuring jadi hese sare eueuh pitunduheun. Harita kuring ngadon nyileuk di kamar. Keur anteng kuring ngalamun kadenge sora aya anu keketrok kana panto. Kuring ngarasa atoh. Panyangka anu keketrok panto teh si ua geus datang deui ti Bandungna. Kuring langsung muru panto bari ngomong nyebut-nyebut ngaran ua. Ua eta teh. Teh antosan sakedap. Urang buka heula kunci pantona. Barang brai panto ku kuring dibuka. Kuring ngerasa heran. Sabab geuning
tadi mah disangka ku kuring teh si Uwa anu keketrok kana panto teh. Tapi geuning lain. Kuring nutupkeun deui panto terus asup deui ka jero imah. Kuring teu waka asup deui ka tempat sare. Kuring ngadon diuk heula dina kursi di tengah imah. Asa cuang cieung, eueuh batur, keueung, jeung deui di eta tempat mah HP teu bisa dipake, da eueuh sinyal. Jadi lamun aya kitu kieu teh, kuring teu bisa nelpon ka si Uwa. Sumawona, si Uwa oge teu bisa nelpon ka kuring. Keur anteng kuring diuk, kadenge di kamar mandi sora cai anu ngocor kana bak. Kuring muru ka kamar mandi maksud rek nutupan keran cai anu kadengena sora ngocor. Barang kuring asup ka kamar mandi, nah geuning cai teh ngocor. Jeung taya tapak-tapakna nu netelakeun keran urut dikocorkeun. Sanggeus kitu kaayaanna, nya kuring balik deui muru kursi. Kuring ngadon diuk deui dina kursi di rohangan tengah. Kuring ngarasa heran kana kajadian kieu. Jelas-jelas kadenge sora cai anu ngocor teh. Kuring tepati mikiran kana kajadian eta. Da di pikiran oge kalah-kalah nambahan keung ka kuring. Kuring ngadon gogoleran dina kursi panjang nu aya di rohangan tengah. Keur kitu kadenge ti luar imah aya nu nyalukan kuring sorana jelas kadenge ku kuring siga sora si Uwa anu keur gogorowokan. Jang! 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 Kuring muka panto imah langsung muru keluar bari atoh sabab si Uwa geus datang. Sanggeus kuring aya di luar, sawatara waktu kuring luak ieu ka sakuriling nu aya di luareun imah. Sabab anu tadi disangka ku kuring si Uwa teh geuning taya sasaha. Puguh ge tadi atrap pisan kadenge nu nyalukan kuring teh sorana si Uwa. Kuring ngajanteng di lawang panto, heran kana kajadian. Saha tuh bieu nu nyalukan kuring? Jelas atuh sora si Uwa. Tapi naha geuning teh sasaha. Boa-boa. Kuring asup deui ka jero imah. Sabab kadenge HP kuring anu dituna dina luhur meja teh kadengena disada. Kuring langsung buru kanu HP anu kakarek disada sabab ti tadi oge taya sinyalan.
Barang kukuring ditinggali karena HP. Sing horeng anu nelpon teh si Uwa. Nya kuring nyarita jeung si Uwa dina telepon. Sanajan ngomongna tepugu oge da sinyalna goreng. Ya, halo. Uang moal bisa ka dieu. Halo, balik. Uang mau diukunya nya. Halo, Wak. Iya. Halo. Halo. Wak. Wak. Wak, halo, Wak. Halo. Halo. Sora si Uwa keur mah rada kurang jelas teh langsung ngiles deui sorana. Sabab sinyalna eueuh deui. Satadina kuring rek ngomong ka si Uwa nya kuring ngarasa keung sorangan di ieu imah teh. Nyamun bisa mah si Uwa teh maksakeun ka dieu ayeuna. Ditelepon deui teu bisa, da pugu sinyal telepon di imah eta mah eueuhan. Kaayaan di eta imah beuki peuting teh tambah pikasieun. Kuring pindah ti rohangan tengah asup ka kamar. Maksud kuring rek maksakeun sare sanajan taya pitunduheun oge. Sugan we ari dipaksakeun ngagoler mah bisa sare. Tapi sajeroning kuring di kamar teh tetep we ngadon ngileuk, dipeureumkeun ge teu bisa. Keur anteng kuring ngileuk hadenge di luareun kamar aya sora awewe anu ceurik semu ngalemes. Hadenge sora kitu kuring langsung dikurumun ku simbut. Sora awewe anu ceurik teh kalah beuki atra kadengena ku kuring. Nah kuring ngawani-wani maneh turun dina kasur terus muru kana panto kamar. Panto ku kuring dibuka lalaunan. Kuring noong tina panto kamar anu ditelengkeun. Sora awewe anu ceurik teh eureun. Jeung di saluareun kamar oge aya sasaha. Sanggeus tetela teh aya sasaha mah kuring muru kana kasur. Kuring teh langsung ngagoler tapi kuring ngadon diuk dina sisi kasur. Kakarek oge gek diuk. Di luareun kamar kadenge deui ku kuring aya sora sapatu anu plok-plak jiga anu keur leumpang. Kuring teu kaluar ti kamar ayeuna mah. Yang ngadon noong tina liang kunci ka saluareun kamar. Tapi angger di luareun kamar teh taya sasaha. Nah eta we sabut kuring noong suara plok-plak sapatu teh teu kadenge deui. Imah teh bet loba anu anehan geuning. Sanajan keung kuring maksakeun kaluar ti kamar muru ka WC sabab karasa hayang kacai. Kuring rada gura-giru di cai teh sabab kadengena sora kunci WC anu ngajepret siga aya nu ngunci ti luar. Kuring sieun ngadon ka kunci ti luar. Kuring muru panto WC.
Tapi aneh keur kuring. Panto teh biasa wae teu ngunci. Jelas kadenge tadi teh ngajepretna sora panto anu dikuncikeun. Keur kuring ngahuleng di lawang panto WC. Aya angin leutik nu ngadius datangna ti palebah Cece ka lantai 2. Kuring langsung ngareret ka palebah datangna angin. Anu karasa ngadius nebak awak kuring. Barang kuring ngareret, kuring reuas campur jeung sieun. Sabab dina Cece imah aya saurang awewe anu keur ngajanteng. Manehna manco neuteup ka kuring. Kuring olohok bengong kasima kana kajadian. Leungeun eta awewe ngagupayan kuring. Kuring siga anu keunaku tenung leungit ka sieun. Kuring nyamperkeun eta awewe. Eta awewe nyarita ka kuring. Ka dieu cing deukeut ka Nyai. Tong sieun, tong keung, dibaturan ku Nyai. Kuring ngadeuketan eta awewe anu ngaku ngaranna Nyai. Sanggeus deukeut, rarasaan mah eta awewe teh nungtun kuring. Kuring dituntun ku eta awewe dibawa ka hiji kamar anu kacida agrengna, kamar anu mewah. Umur-umuran kakarek harita kuring nempo kaayaan kamar anu kacida alusna. Kuring ditempatkeun kita sare di eta kamar anu mewah teh. Di kamar ieu gerak supaya tibra kulemna mah. Margi salilana kamar ieu mah can aya anu nyicingan. Saha atuh Nyai teh? Naha bet nembe katinggal ayeuna ku abdi. Abdi teh anu nyicingan ieu tempat. Harta nalingakeun kaayaan ieu tempat perang peuting. Bobo wae keur kuring jadi kacida atohna. Sare dina kasur anu alus, tur tas sareungit dibaturan ku awewe geulis. Leungit rasa kasieun jeung keung jadi kambungah keur kuring. Ya antukna kuring teu inget deui nanaon. Kuring ngadon sare di eta kamar. Jang, lu sudah? Kunaon ieu panto bet malolongo? Jang, ari si Ujang ngadon sare di mana atunya? Di teang ka unggal kamar teh bet eueuh. Kuring harita dihudangkeun ku si Uwa anu geus datang deui ti Bandung. Kacida kuring reuasna sabab geuning kuring teh lain sare di kamar. Gak jelas penting teh kuring ngadon sare di salah sahiji kamar anu mewah.
jeung salah saurang awewe. Tapi barang kuring lilir taha geuning kaayaan eta tempat teh beut parwek jeung barau kepul deui. Si horeng kuring teh ngadon sare di gudang. Jeung kuring teh disimbut ku lawon boy geuning. Lain simut anu alus. Kuring ruas kareurenakeun. Saha atuh anu tadi peuting maturan kuring sare teh? Boari riwa anu sare tadi peuting jeung kuring teh. Jang, yeuh. Jang, gudang. Kunaon ari mana bet sare di gudang? Lain sare di kamar. Jeung, eta teh kunaon make jeung disimut lawan bodas sagala. Wa geus datang geuning. Nyata wa abi oge heran. Nah jadi sare di dieu. Depang rasa abi mah tadi wengi teh abi sare di kamar anu kacida alusna. Kuring nyaritakeun kajadian anu kaalaman tadi peuting ka si Uwa. Timimiti manggihan hal-hal anu aneh tur tapi kasieun nepikeun ka kuring nu antugna dibawa sare ku salah saurang awewe ka eta gudang. Anu ceuk rarasaan kuring mah harita teh eta tempat teh lain gudang. Ngadenge caritaan kitu ti kuring, si Uwa surti kana kajadian. Uwa kuring kabeneranna teh kasebut jalma anu bisa jeung paham kanu hal-hal goib. Nya kuring ku si Uwa dibere cai keur nginum jeung cai keur mandi meunang marancahan si Uwa. Cek si Uwa supaya kuring teu diganggu deui ku jin atawa siluman anu aya di eta imah. Si Uwa oge harita bari sakalian marancahan eta tempat. Sangkan lelemes-lemes anu aya di eta imah teu ngadon ngaganggu ka kuring jeung si Uwa.